Teu mana juga Edinson Cavani anjing. Tapi pentil euy. Era masalah kehujanan. Tuh gawe. Di kehujanan dia mentek ikan baju mana? Tingali pentilnya jeung molototan mang. Apa nih tiri sok? Begitu. Apa ya? Aing. Bayanya Bae we udah di atuh. polototanku. Tutup aja aku ya. Tutup. Era bisa dianggap pentil aing gede amak. Polototan. Jika iya tuh tingali nu ngaran teh bobolengkakan kan tutupan pentil mah. Oh, udah kurang mester Anjing. awalnya. Dan baju nu leutik. Kadang kapan tamu mang. Oh nya bener ya. Jauh-jauh ti Majalengka, Majalengka, ti Kadipaten. Kadipaten. Kadipaten, Kayak Kang Jaki. Jaki. Jaki Jaki Rose. Jaki Rose. Kira. Mana geus tong nyanyi gitar si Mamang ieu leuwih jago. Manya. Tatapan mata ngalete. Coy, grip DOI teh kudu aya 3 jari anjing. Urang oge grip B nepi ka pateuh leungeun kan. Ramo mang urang pernah bareng mang. Ya. Make nyieun grip Kunci oh kunci gantung. B kan jangkung jauh. Mm. Nepi ka geusan cai main gitar. Emang bisa main gitar? Bisa. Bisa sih. Waduh. Tenan naon tuh percaya udah acak canu menggah haji dia mah. Namun menggah haji masih kena percaya. Nah, tong anggap sepi ka si Mamang. Bohong. Ya sok. Boleh. Sok. Tinggalin nyangkap lagi kemana? Nyetong dialungkeun. Iya. Lagu naon sok? Anjir, mantang. Keur mah nantang kiri coy juga Moldi. Anjir, bener. Raja juga. Bener, kida si Mamang. Cik lagu naon sok? Lagu naon maneh hayangna? Switch main. Biasanya naon? Biasana mah ya naonnya? Lagu-lagu barat-barat. Excel Rose berarti kan? Suros boy. Ah, ini bener sok Cicalemen. Si calok mah aya di batu knocking on heaven doors. Oh, boleh. Eta euy. Knock knock knock. Mama take me steps to blame. I can't use it anymore. Skin down to the sea. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I. Knock, knock, knocking on heaven's door. Whoa, yeah. Geri. Kayak lah aya Ramo leutik juga nanti. Jangan genjreng aja. Melodina ge karasa. Asli. Kok orang ninggalina juga ngagenjreng make siku aja. Tapi emang orang kan pernah diajar gitar teh sok kapalan mang kita. Ya, emang terus kapan jadi sanes kapal anu di laut sanes. Terus kapalan. Nah, nes kapal laut. Jadi kulit teh tos kandelnya jadi keras. Sasanggalan bahasa Sunda. Sasanggalan, Atau iya non. Nah, lah anjing. Astagfirullahalazim. Pikiran. Ya sebenarnya leungeunna teh baheula mah aya aja kieu kan dipake gitaran terus Atau gitu tuh. Da lain sia tong diserut anjing. Gak pingsil henteu. Ti Iraha Dia mah Di kelas 5 SD. bisa gitar? Awit nama di ajaran ku pun lanceuk gitar bass. Gitar bass kan
Kalau mun gitar bass mah jadi apa-apa grip-gripna, ieu teh nada naon, ieu nada naon gitu. Jadi ayeuna mah nanya-nanya ka batu teh enggak kunci naon gitu. Tah lamun misalkan kan punten nya Mohon kondisi fisiknya juga kieu. Lamun misalkan grip C misalkan eta kumaha? grip cek ieu. Aja asa kabeh didempet. Nya ieu Nya senar 2, senar 3, senar 4. Oh. Ini bassnya kieu. Tah Jadi gantung kabehnya Mang. nya kunci balok namina. Oh. Cibalok coy. Oh, anjir. Aya kunci balok. Aya sanes es balok teh da kunci ge aya. Abang eta kue balok lah sanes. Tapi kumaha diajarna kan maksudnya teh urang wae Bener. nu aya ramuan gitu hese Urang we teu bisa Mang. Ngulik Kan. lah. ngulikna. Ngulik, gitu. Kumaha tergantung nada sih. Kan namun misalkan kunci-kunci anu harese mah tinggal diulik urang mainnya main kan urang mainnya di G dengkul kunci dasar gitu. Namun kunci lain mah teu bisa. Jadi kudu suara nyanyi nu kudu bisa ngimbangan nada. Iya. Oh, jadi lain ieu nu ngikuti nada gitu. Gitu. Tapi nya orangna Salut. non katanya menyesuaikan misi kagok nih kali. Kan mereka men pada gitaran kok kan di kagok. Tapi di kelas 5 SD teh tos bisa atau mimiti aja? Baru mengenal grip-grip nada-nada. Pas apa lancar-lancar kelas 2 SMP. Lancar-lancar tuh SMP. Berarti ieu non diajarna unggal poe meureun. Nggak poe. Kan dikasih gitar bass. Oh, Diajarna baso lah Mang. Bass lah jadi Badag baso Mang. panjang. Mau lebih nyeri atau Bener sih senarna badak. kandolnya. oh, ari baheula nah bet hayang bisa kana gitar. Sok rupa-rupa cenah gini sok aya Mang mau ngomen kan sok live si Mamang rupa-rupa. Ah, makin rupa-rupa. Jauh yang main gitu. Loba tingkah nah. Tadi nyari itu sih Mamang. Loba tingkah. Keun wae da hirup-hirup urangnya. Nah, bener anjing eta. Kan urang mah teu nyusahkeun Mariana. Eta. Tah eta awalnya kumaha Mang tadi? Awalan Nya nahan bet tertarik gitu main gitar. keluarga sadayana karena musik darah senina mungkin. Oh. Jadi Pemusik keluarga teh. bapak kolot teh tukang kendang. Oh. Indung kolot sinden. Oh, pantesan. Nah teu kanu kenang Mamang Ah, gitu. mung bertara tutuk ngada teunggeul baun. Kumaha neungeulna sia. Tapi kan namun jimbe mah bisa jimbe. Oh, jimbe bisa? Bisa jimbe. Namun kendang rampak mah itu datang atuh. Datang. Nu ieu nepi nu ieu. Eta gitu we kabayang meureun lah. Iya, dan karena teh memang kabeneran tiala di berenya aku si PIK. Geus na aya Instagramna kurang didengar can teh alus kieu dengan keterbatasan fisik tapi bisa main gitarna alus. Justru orang ningali si Mamang ieu mah keur saacan wawuh. Geus lila tahun kamari meureun sekitar tahun kamarian ningali na TikTok si Mamang. Keur live. Cing, ade kieu cai gitu jeung di imah kan di rumah gitu. Peuting-peuting soknya mah yang tengah peuting si Mamang jam mah. 12. Lainna sare cek aing teh. Anjing. Nah, tapi kan bener di TikTok nya. Urang teh geus ngacakan jadwal live teh, Heeh. ngacakan isuk sepi, beurang sepi, nya sore sepi. Nya bener berarti kaciri jelema-jelema gabut teh waya kitu hareudan. Oh. Ya benar sih. Peuting-peuting kan si Mang Yadi ge peuting. Sia ge peuting anjing. Pertingking aing mah. Anjing overthinking. Harorea. Iya, non karena teh kondisi tubuh juga kieu teh berarti ti lahir. Ti lahir. Baheula kumaha ieu non karena teh menerimana. Menerima nya Kan berarti kondisinya beda jeung babaturan nu lain gitu. biasa we teh teu terlalu dipikiran. Arulino ge jeung barudak anu ieu nya teu naon.
Sepertinya perasaan normal gitu. Orang rasaan. Ya itu tempuan banyak tugas kali. Perasaan Aing demi Allah nya, iya adalah episode aing paling kagok sih. tong kagok, tenang. Nya dak Itu emang ya orangnya ngerasa kagok teh bisa aya non teh ketika omongan orang sih Ya, nyinggung bener. ka mamang. Moal. Soalnya lebih lebih parah kayak di jalan ke jeung barudak teh gitu itu dah. Kumaha mamang parahna nu? Parah nanya kapi si kieu. Tapi dah eta kan posisinya keur heureuy nya heureuy gitu. Urang kan sok balik-balikeun deui gitu. Naon misalkan teh naon tato doang nyopet kagak. Gitu sok gitu teh. tata doang nyopet kayak. Entong. Kumaha rek nyopet mah ieu. Mana ya? Keur di pasar. Ayeuna nyopetna kieu, da asa disodok ku kunyat aja. Ieu naon? Urang mah dicopet ku si mamang diridokeun. Jadi dong. Aing juga enak titit. Tapi si mamang perjuanganna kumaha mang? Maksudnya kan ti awal meureun mamang ada aya proses mang sampai ka mamang pada akhirnya Menerima bala damai lah mun istilahna nya. ke leutik emang nu ngabuli gitu. Alhamdulillah daya. Oh, harus berarti Alhamdulillah, si si lingkunganna Ya circle sehat. si awit SD kelas hiji jadi jagar kahiji. Kok bisa jadi? Aslina mang? Tukang palak. Aslina? Aslina tukang gelut nya asup SMP marebutkeun gelut lah itu. Kok Ya bisa? emang rasa jelema normal Heeh. Tapi nya aya sekali-sekali sok sadar di kan aing teh kieu nya tapi da bodo amat lah. Gitu deh. Gitu deh. Tapi eta penting berarti gue perasaannya non teh urang teh biasa sarua jeung batur. Ya bener. Gitu. Bener. Kan kebanyakan kan sok anu ieu teh nu caracatnya sok loba ngeluh teh kitu teh. Alhamdulillah abdi mah tara nyajalani we kehidupan ini. Gitu. Keren. Edat kelas 1 kan jadi jeger Jager kahiji mah. kayak gitu. Kabayang mana nu kaduana kumaha? Jeger kayak gitu. Sok malak di si mamang. Edan. Bada meureun sieun anjing di palake. Di Majalengka mangnya. Majalengka. Sadi dinten naon mang? Di dinten ngamen di pasar. Musisi jalanan ieu. Sanes mu tengah. Hah? Sanes musisi. Oh, mau Mu tengah. tengah kene. Teu sanes musisi. Mau tengah ieu mah. Mun musisi geus terkenal pasti. Ayo urang mah mu tengah. Jadi tengah kene. Tengah. Perjalanan. Musisi mau tengah aing garek ngaji. Oh, sehari-hari mah ngamen. Ngamen Di pasar hari ieu ka dieu hari ieu beda tempat-tempat sih. Itu untuk cicing wae di eta gitu. biasanya di mana wae pasar nu pernah didatangan Ya, jang ngamen. Paling ujung Cikijing, pasar Cikijing. Heeh. Terus Kabupaten Majalengka we. Sama Majalengka mah nya. Gitu. Oh, Tapi di Majalengka we. Majalengka. Ini ngamen di Majalengka unggul gitu. Nya aya namun keur jenuh teh ke Bandung, Subang gitu. ke Bandung Subang. Ngamen ke Bandung. Sering, Pasar mana di Bandung? abi sering sama di Uber, Ujung Berung. Ini ngamen ke Ujung Berung. Ini nu mondok berarti atau dugdag? Dugdag jam hiji isuk mangka. Datang kali kan subuh. Nah, nyubuh ieu nya. Nah, ngeunah pasar nu pas sedak mah cing naon cing bergesekan jeung bujur. Panten. Nah, Dan aing ngeunah naon. Jam hiji subuh ti Majalengka. jam hiji subuh. Naik naon? Karena Naik skateboard. Karena motor atuh. Kan motor. Karena motor. Skateboard mah ya meureun 20 tahun kemudian. Naik motor duaan berarti. Duaan jeung partner. Oh ya partner. Dia ge ka dieu kan motor cenah. Oh tiluan sana ya? Ciluan. Tangkep tilu. Tilu ke rumah burang kok. Mamang dihareup di Dia hareup we jiga boneka dashboard.
nya cangkel. Tadi ge matakna lila teh loba eureun da cangkel atuh. Nya 2 jam, Bro. di Majalengka, di Majalengka naik motor, rangkep tilu, tuh make helm cenah. Tuh make helm. Latihan. Latihan. Jagger. Jagar kayak hiji benar. Jagar kayak hiji wani nyare. Ayo nyage si Kang Jaki mah nyage sukuna pondok tapi langkah sama panjang. Eta. Nah, maksudnya lain suku anu panjang, lain lengkap Lain lengkap teh. panjang Jadi lengkap. kali itu ka dieu teh Wawu. loba dulur. Coba dulur, bener. Ya urang lagi aya di lembur urangnya. Alhamdulillah urang teu galak teu kumanya. Jadi wani itu ka mana-mana oge da urang mah masa tara galak ka batur. Karang topi Jagger. Hah? No tapi Tapi jagernya urang mah jagerna da bager. Jagger bager. Jadi Ya. Jagger di dia teh jelema bager. Ya. bener. Jagger Jagar kayak hiji tapi jelema bager kayak hiji. Eta. Itu Baheula pertama kali diajar gitar lagu naon? lagu-lagu nya GNR terus Metallica, Ben Sevenfold gitu. Mimiti bisa lagu naon mah? Don't Cry. Anjing. Tong ceurik teh gitu. Ulah cerik eta. Darso anjing eta mah sia. Asa bener nama teh Gun Roses teh eta nyetak eta teh ngaper gitu. Ngaper Darso. darso. Lagu Darso eta Don't Cry. Ceurik. Don't Cry. Umur berapa? Saya ini teh? Umur 27. 27. Murah kene tenang. Orang mang. Emangnya mang. Kene lengkap mang. 27 mah tuluy tiket. Kamu ngetik. Umur nah. Umur nah. Kan mudah-mudahan mah rezekina badag mah. Ya bener. Atul aing. Abang ngambur amangnya. Tuh non jangan sungkan-sungkan. Tong kagok kan intina mah. Da geus biasa itu. Tak eta pentingna euy si Mamang teh berdamai geus berdamai. Iya bener. Cik si Mamang ge keur dinu live teh sok aya we nyamangnya. Aya apa bodo amat lah. Kudu di bodo amat kan tara dibacakeun we. Misalnya kumaha mang nu komen mang? Gandeng sete buntung cenah geus tengah puting gandeng wae. Lu anjing. Kan Goblok jelema. Kan cuman tara ditembalan, bodo amat. Kan bae aya nu ngahujat mah anggap aja sampah masyarakat. Eta. Tapi orang mah jadi minder ari si Mamang tuh loba kadaek. Nya bener. Ari nu normal kalah ngejaranan tuh aja. Asli. Oh, ka aing eta teh. Oh, aing nganggur mah. Tapi bener Si wae aya kadaek anjing yang Si jaga. Mamang wae hampura mah dengan kondisi ge bisa Mamang jago daek ngagitar. Subuh-subuh ka ujung berung. Bener. Karir ngamen ti iraha? 2012 12. Eta teh umur kelas genep SD. anjing kelas 6. Balik sekolah langsung ke pasar. Balik sekolah langsung ke pasar. Nah, teu kepikiran langsung ngamen? Jeung barudak itu. Yang barudak Apa karena rasa panu atau emang neangan duit? nyangan duit. Oh. Alhamdulillah urang di leutik mun hayang nanaon hasil urang sorangan alhamdulillah. Oh. Eta Cis kepikiran gitu nya kelas genep SD aing kelas genep SD. pentak-pentaknya nih kakolot, hayang non kakolot ke. Hayang non karena hayang meuli cocokan geuning. Heeh. Api-api teh di kerumunan nyokot hiji anjing. Ah mana masuk nyokot duit di laci, warung Pak. Sarua jeung aing, hayang main PS teh nyokot duit di laci. Kan nggak warung, warung kolot kan. Bari ngaladangan teh nyokot, anjing 2.000 nyokot 5.000. Jang jajan gimana langsung iya don ngamen ka pasar. Baheula tanggapan orang tua kumaha pas nyaho mama ngamen. Emang dicarekan lah carekan. Yang tenang naon nya gaduh cita-cita kieu. Engke namun di kala dewasa ai kolot namanya saumur hirup aya gitu. Bisi kolot arareueuh kayak urang aya mun dimanjakeun mah hese kumaha tuh. Jadi lebih baik belajar mandiri dari usia Dini ya. Bisa sorangan gitu. Alhamdulillah ini ge
nya kan orang tua tos raya hidupnya sorangan. Oh ya? Sorangan ini teh. Tos Di, Araya? di Majalengka teh sorangan. Oh. Bentar yatim piatu berarti enak. Sami atuh. Tahu amang. Pokoknya bagus itu. Tinggal nanya ieu rek iraha. Oh, goblok. Tong anjing gitu lain. Nya ulah ka. Entong atuh entong. Entong. Jadi nak bina-bina tinggal kalau tapi nya mungkin Allah teh nya lebih sayang ka orang tua urang. Benar. Da Ti- kabeh teh bakal balik ka anjeunna. Di Iraha mang orang tua meninggal? Hanya 2 tahun kemari lah. Oh 2 tahun kemarin. Ibu, Ibu, ai bapak bapak terus suami nya 8 tahun belakangan. Oke. darah musisina kuat, Gus. Naon musikna kuat. Ya benar. Pemain musik oge orang tua lanjut. Lancet aya. Nya mah teh musik oge kan. Musik oge. Mau dia ngeband atau bukan nya jadi gitaris hiji. Biasa band kepret. band kayak Epret? Band olok kejom jadi untuk kemana-mana ngeband teh mun misalkan aya Agustusan teh karek band Agustusan. Mamang teu ngeband. Hah? Pernah ngeband. Pernah ngeband ngan cuman ribet ngadakan batur sukses teh embung. Anjing. Nah, Nah, kena benar. sorangan bener. Benar, Bang. Ambe halang. Eta mending sorangan. Benar, Mang. Urang seberapa kali ngeband pan baheula aya jeung budak Universitas Winaya Mukti tah anu di Jatinangor. Ngomongna mah manehna orang Lampung. Pemain gitar, mana baheula di Lampung teh the best Gitaris. Geus tah ngumpul Mang rek ieu rek nyeun rek daftar ka Elite Indie Fest tila teh. Oh iya, bener. Aya eta rame hari Ngos ngisian ieu formulir. formulir. Hamin hiji rek daftar aing dikeluarkeun goblok. Diganti vokalis awewe. Aduh. Karena orang kan suaranya rada Melayu kan enak. Suara nasid mana ya? Aing tak asuh, ai band metal. Memang pernah tuh miluan kompetisi-kompetisi gitu, Mang. Tuh pernah audisi Indonesian Idol. Oh pernah? Pernah cuma berduit teh cenah gitu. Ambil masuk TV teh cenah kudu aya atos aya 40 juta. Oh, Heeh, mending balik deui we. anjing 40 juta. Nya hitung-hitung Kudu aya pangleueur nu kitu teh. Nya. Mending dibelikeun aerok anjing. Nya da teu bisa mah si Mamang makan aerok. Mohon. Naon meuli aeroknya, Mang? Mending meuli gitar. Tapi bagasina lega. Anjing, mah bisa nyupiran tinu bagasi sih atuh. Entah goblok aing mah merenya unggul bagasina lega sih mikirna kemana-mana. Mana ya tau mikirna kemana-mana. 40 juta mah mending kene muka showroom. Langsung mah bisa, Mang, langsung sore. Bisa showroom beca. Nah benar. Kerum beca. Showroom beca. Itu bala cita-cita jadi naon? Jadi penyanyi. Katugas ka tumponan Mamang geus jadi penyanyi. Iya. Nya tersadar sih orangnya. Mang ayeuna live TikTok si Mamang viewerna lumayan, Mang, 10-an ribu. Bunya? Sekali live teh hari teh orang nonton wae keur satahun ka tukang teh geus ci ieu penontonna ribuan. Nu nge-give oge lumayan emangnya. Nya alhamdulillah. Eta rutin live TikTok. Dina saminggu teh. Lumayan cuan. Alhamdulillah lumayan. Oh ya, alhamdulillah. TikTok mana? Bisi barudak yang nolok. Zakiros 19. Zakiros 18. ZAKY. ZHAKY. Oh ZHAKY. 19. ROSE 19 tas. Tah di Polo barudak bisi hayang ngadengkeun si Mamang bermain musik. Full bieu mah kan karek sapotong. Sapotong bener, namun dipanjangkan bisa dolar kuning. Copyright aja. Ai ditato ti iraha mah. Ditato di luar SMP lah. Kok keluar SMP langsung ditato. Itu tato teh sebenarnya lain sembarangan ditato sebenarnya mah. Cuma Ceritakeun. wah atuh carita. Kayaknya tuh kagok nyarita. Jadi kan di pasar teh jadi loba we nu ngomong barudak teh cenah nu nya urut si Jaki mah cenah
mau aya nu mere meurenda soalna ningali fisikna be nyantuk kitu oge urang mah teh lamun urang aya ngadeukkeun fisik curang teh nya urang mah teu pusing dengan partner urang mah nya sorangan we ngumis kan cuman oh tidak ada pikiran seperti itu urang tiasa nyanyi nya kunaon eta teu diieukeun gitu jadi urang teh ngabuktikeun ka barudak teh pangna di gambaran gitu di anting sagala teh jadi ambe batur teh nu masihan artos teh karena ku iyeuna teh Karena skillna. nah karena karena skill. skill Lain karena fisik lain karena fisik, lain karena karunya. bener. padahal kan marana teh tanpa sadar jadi kieu lamun nu ngamen teh ibaratkeun sarua jeung dagang sayur sayur misalkan nu salager pasti loba nu meuli mun sayurna baruruk mah anu meuli nah begitu juga pengamen oge sik rapi sing sareungit sing saropan insyaallah bebenangan gede sarua Ya benar. nah jadi nya barudak teh alhamdulillah aya teh nya gitu tidak Setuju eta. nah gitu Setuju. Urang pernah ngamen di Cikapayang beula non karena teh urang ngomong ka baturan kan urang teu bisa main gitar. Baturan urang nu ngagitaran. Aing ngomong curang teh engke ngamen maneh make bajuna baju rek manggung curang teh. Non naik katingali Proper. rapi. Karena loba kan nu ngamen teh selalu di tah urang mah nu rapi. Komo nu ngamen bari mabok ning mang nu tah kesana mah. tah nya eta we kitu contohna da mah anu mere Heeh mah. Di nu mere nage mere diskusieun. Ya, bener. Gitu. Eta ge pas urang balik ti Cikapayang kan naik di Damri tah ka Dayakolotna teh naik Damri pas naik Damri teh aya nu mabok nu ngamen oge ka urang teh kieu maneh ngamen di dieu henteu cek aing sieun soalna jujur we anjing maneh ngamen di dieu henteu mun maneh ngamen di dieu aing heula goblok sugan aing teh rek nyarekan tenan naonnya aing heula nyasuk cai terus kieu we Ngamen apa nu ngamen teh ukur kikieuan. Poksai. Poksai. Nah, cek bahasa Majalengka poksai. Nah, poksai teh Ya, keprok sayang. Assalamualaikum. Itu. Urang mah baheula make ieu mang tutup botol teh gini. Oh, kecerek. Tutup limun. tutup limun limun tutup Coca-Cola kan di kecerekeun di kanu kaikeun jadi kecerek gitu ngamen di mobil tuan. Oh gitu, lagu nanti. Dewa sebuah nyanyian. Kita aing kana leutik. Karena aing. Tapi si Mang Zaki mah kan Sugan urang rek nyaritakeun filosofi tato si Mama. Henteu. oh heueuh nya tadi ngomongin tato. Nah, tatona bet gambar. Minionnya itu. Nah buat minion kan. Minion teh leutik-leutik lucu dalam sarua jeung abi. Ada letik-letik lucu. Papoy. Teu. Aya sabaraha tato di awak Mamang? Hiji, dua tilu, na beuteung, na tonggong. Oh, coba. Dan nyeri mang di tato teh cek. Nya Kalau mun teu nyeri mah tuh di sablon sih. Pasti nyeri lah. nyeri sih gitu. Tato mimiti nu mana? Tato mimiti nu iya, Minion. Excel Rose. Oh anjing bener Excel Excel. aing ge Jaki Ros dino Excel Ros. Non ngefans ka Nya Excel ngefans soalna sorana Edwin pisan jeung nya kitu rocker banget gitu. Itu kan julukanna teh band rock berbahaya sedunia. Anjay. KNR-nya. GNR Rose. Kan Rose. Halus. Ti iraha beuki GNR? Ti umur 6 tahun. Lainnya kan lancep teh sok enggak suka terus lagu eta Metallica. Itu jadi nah oge sih gitu teh. Itu wawasan musik di leutikna geus rock, Ya bener. Metallica. Metak setelan lagi rocker. Itu tadi ge nyanyi Metallica suarana aja coy. Serak-serak baseuh teh gini bener. Serak banjir. Mang rek ngarokok mah? Mau tapi nya mau nolak tuh. Ya soal itu ya. Bade nu mana? Weh, Manu eta Iya, we tahu. nu mana we asal ngebul. Iya teu pangeuneutkeun sia teh. Thank you. Orang teh nya tadi pas ningali si Mamang di hareup beres dahar kan ngarokok, nya kelana kan gitu. Akhirnya sempat mikir, anjing nyeungeutna kumaha? Oh ternyata dipang nyeungeutkeun.
Berarti mun sorangan kumaha Mang? Bisa, sorangan bisa. Oh bisa? Mana contohnya? Tuh. Jangan tiru adegan ini. Aduh, lesang euy. Lesang. Lesang coy. Iya anu eta lesang. Iya. Ngeripuh gara-gara korek. Sing tenang. Oh iya bener bisa. Dia teh ladang latihan di Jepang 2 tahun. Anjing. Goblok ka Si Jepang. Mamang mah bisa Wing Chun. Akhirnya baheula ngerasa kesulitan dengan kondisi tubuh kayak gini atau henteu biasa wae? Pabrik hese. Hah? Pabrik hese. Anjir, rupa pabrik hese bener. Berarti baheula diajarna kumaha Mang? Maksudnya teh buat makan, diajarna usaha terus Diajaran tuh diajaran. Bisa sorangan. juga nyekelan sendokna gitu. Oh, bisa sorangan. Oh. Berarti leutik geus mandiri si Mamang mah. Iya. Sugante karena kan orang saya kan baheula jadi guru SLB. Nuhun. Diajarkeun eta mah ku guru gitu. Anu teu bisa teh mun mamang mah berarti diajar sorangan. Ya. Ngulik sorangan. Anjing kadahar-dahar ngulik coy. Ya kudu diulik dah harga si Mamang mah pan. Ketinggal mun aing mah tinggal Ya, bener. Tapi salut ke si Mamang segala rupa diulik ketika gitar ge bisa diulik gitu. Iya betul. Ari kerja selain jadi pengamen pernah kerja Oh, teu? pernah. Oh, pernah ya? Pernah jaga konter. Bari jeung para sewe jeung nu bogana. Barang-barang bareak. Ai titah balanja teh duitna teh eueuh geura dunungan teh nya kumaha digaji ge 3 bulan nunggak Oh, karena nunggak. Konter HP. konter HP. Anjing padahal kontra HP mah iya nya namun ngerti payu gitu pasti aya wae nu ngisi pulsa. Nya ngan cuman kan urang kan boga atasan maksudna Supervisor lah. gitu. Ieu ieu barang ieu CF casing ieu CF nya ke balanja. Oh, duitna teh cenah. Oh, ditilep ku si eta meureun. Pokoknya jadi kumaha pakai bayar kuliah cenah. Iya. Oh. Terus cenah teh ai ngagaji urang mah kumaha? Engke nya cenah sabar. Cuy kita tuh benar. Mabal we engke sih balik we. Heeh. Tah nu kitu tah. Naon? Ya eta nu non duit konter berarti kan dipakai kuliah. Nyaho sidik aya hak batur di dinya. Anya bener aneh. Eta menang sabaraha lila Mang? Gawe di konter 5 bulan. 5 bulan. Terus selain di konter gawe naon deui? Saya sih. Saya, oh berarti kan gawe di konter terus ngamen we nya. Ngamen di SMP nepikeun ka ayeuna. Berarti pas SMA Tuh diteraskeun. oh tadi teraskeun lulus SMP langsung full ngamen we. Gua ngamen. Full ngamen. Di tahun 2012. Berarti sabaraha tahun? Nah, 24 tahun. 14 tahun. 14 tahun ngamen. Aya kejadian aneh naon Mang selama ngamen? Kejadian aneh-aneh. Atau kejadian lucu gitu? Aing tapi biasa wae. Biasa wae. Pernah ngamen ka perumahan. Pernah ngamen ka perumahan Sugante nya imah teh aya jelemaan, kita imah teh jerona teh kandang hayam. Nyan cenah gitu. Cekain ke mana ieu nu jelemananya. Itu sanes-sanes ieu teh mah kandang hayam. Goblok. Ngapain harapan kandang ayam? Di Marehut, di layar aja. Cek hayam teh gitu jelema kunaon. Kan teu nyaho pan nyai ieu luarna meni rapi teh nya. Jika anu aya penghunina mah sudah teh kitu teh milih lah ka mana aya ngabejan teh mah sanes-sanes ieu teh mah kandang hayam jerona. Goblok. Tarekan kudu si duetan, anu bogana tuh kandang hayam rapi-rapi teuing. Hanas aing nyanyi. Anas aing nyanyi. Oh eta non ngarteh salah imah Eta gitu nya. Banyu ngisirikeun. Tapi peminang nama ayeuna di pasar mah ngamen teh Mang. Pasar enam.
pasar di Sakubudaran Majalengka. Heeh. Sa Kabupaten Majalengka we. Ngeuna keneh ngamen di pasar atau ngamen ka imah-imah? Ngeunah keneh di pasar. Di pasarnya. Pasar tere pasar mah. Tereh kumaha? Tere durasina aya di imah-imah capek aku jauh. Pan tergantung aya nu muka pantona gitu kan. Jadi jauh. Jadi jarakna teh kumaha waktuna teh panjang itu capek manten. Tapi bener mang mending keneh ngamen di pasar cek urang daripada ka imah-imah. Nah, Kadang urang ngerasa ieu mah sudut pandang urang sebagai nu boga imah mang sok ngerasa kaganggu teh. Tah eta kitu. Misalnya orang keur dahar, aya nu ngamen. Pan keur kagok uing teh, rek diantep karunya, nyanyi we asa di laguan aing. Nya, rek mere duit da kagok atuh keur dahar kitu, keur lamokot gitu kan. Ari rek ditungguan nepieun ka beres yen keseleun ya. Anjing dilalelat teuing. Emang pantau molong mah saeutik. Iya, bener. Aing pernah Kuduna survei heula euy nu ngamen ka imah mah. Nuju naon nyantai, oh abi ngamennya. Kawas salesnya. Salas panci. Jeung ngamen ka imah-imah teh mending ka imah-imah nu di gang. Panim aing di gang. Heeh, mending ka imah-imah nu di gang. Aing baheula pernah salah di komplek anjing Cibadoyut. Ngamen. Heeh. Kan aduh anjing wargana tuh. Jeung di Parageran. Kadon dicarekan ku tukang bakso tahu. Karena kan leumpangan ningali neangan imah anu muka kan ditarutup kabeh. Ya jadina leumpang we urang teu ngamen. Jadi Jalan-jalan ya. Ngaliwat itu tukang bakso tahu. Saya teh ngamen teh kumaha cenah kadon leumpangan ka anjing dicarekan ku bakso tahu goblok. Ya masing-masing we cek aing teh. Meni usil tapi bener sih bang mikirna gitu rek leumpangan mau bari nanggung we jam. sih bener. Tapi karir ngamen orang mah kan saminggu mah. Cuma geus 14 tahun. 14 tahun. Tapi aya nama Cimamang aya ngamen online, aya ngamen offline. Lebih gede tinu online atau tinu offline? Yang jelas online. Online ya. Yang teh capek kan online mah dibanding offline emang. Ai online mah kan kali duduk gitar, ai kan lamun ka pasar mah kukuling panasan. Oh di pasarnya ngeliling. Sugan teh di hiji spot. Maunya di tukang daging we hayo. Ya gitu yang anu balanja keur balanja di Amena. Itu really. Ari ieuna kan ieu ge geuning mamang ngagitar kudu di ieu non kudu diganjel lamun di pasar. Di pasar kan aya partner. Oh, partner nu ngagitaran, mamang nu nyanyi. Oh, sugan teh solo. Jauh teh Solo mah. Henteu maksudna teh lain. Teu kudu ka Jawa oge maksudna teh. Sugan teh sorangan. Bener jauh ngamen ka Solo. Jauh. Nya sih. Kata ka Imah Jokowi ngamen. Tapi gede jigana meunangna lo. Namun ka Cobaan mang ngamen di tembok ratapan. Kalau emang Jokowi. Paling gede ngamen pernah menang sabaraha? Online offline ye. Offline lah we. Offline. Diheula teh ke malam tahun baru 2000 berapa? Tembus 1.200.000. Sapeting atau sak Saputing pecelan heula. Terus we lempang nepi ka alun-alun Majalengka. di alun-alun. Menang kitu. Di alun-alun ti jam sabaran menang 1.200.000 teh. Di pas Isya berarti setengah 8 lah. Nepi ka jam 12. Lumayan oge tapi Lumayan capek. sakedeungnya. Ya lumayan capek mah. Lempang lempang jalan kaki. Jadi jauh sih, lumayan jauh. Ka alun-alun teh. Di tempat loba anu pecel-pecel teh dinya awalna mah. Oh. Karena Nya sih kan momen oge keur tahun baru pasti loba jelema. Lamun online online. Ada teh 20 juta. Deh. 20 juta. Sapeting. 3 jam. 3 jam. mang hayang. Ngamen wae kitu online aja. Ya mungkin eta teh hadiah teh jadi urang teh nya kumanya geus diuji eta hadiahna kitu. Oh iya benar. Betul. Karena mang nanti ngulik gitarna oge mang. Ya. Orang wae nu maksudna hampurannya nu secara fisik normal gitu. Diajar gitar teh asa haroream gitu. Ya, benar. Loba haroreamna. Ini sih memang kan perjuangan yang bisa ngegitar teh euy.
Ya benar. Dengan keterbatasan mampu menembus batas. Anjing. So anjing sok kuat goblok. Kondisi fisik memang anu keterbatasan berarti tangan sama kaki aja. Taeun mah aman. Aman. Kira rek rencana kawin mah. Rencana Bisa aya tapi. aya. Aya? Aya. Cuman urangna rumasa acan usahana teh gitu kan ai kawin teh jadi kan kudu di paraban pamajikan teh. Jadi kan manggi usaha nu netep gitu maksudna ieu gaskeun. Tak eta urang ge mah. Naon? Nganggur aing teh. Saya teh ngadon curhat anjing. Tah aing non ngarti urang ulik non asmara. Heeh. Dunia asmara. Dunia asmara emang kumaha emang. Bobogohan geus aya tapi kan ka bogoh mah. Aya. Bisa barali lah bobogohan mah. 2 tahun, 2 tahun. Aceh 11 tahun. 2 tahun tuh. Eta ngadeukeutan kumaha, Mang? Gampang. Itu gampang. Kumaha ngadeukeutan gampang kan. Gampang. Asal baduit bae. Tapi benar sih. Duit dia. Ya pelarikan. Tapi kan si Mamang bisa gitar meureun. Osok mah tuh. Ya tapi ente kitu sih abi mah teu kitu. Jadi ya mungkin anu ayeuna itunya anu ayeuna manehna narimakeun apa adanya itu. Nah posisi fisik mah teu masalah cek manehna. Jadi nu penting mah atena bager gitu. Gitu. Ari pendakna di mana? Pendakna di pasar. Di pasar. Pasar. Keur ngamen Mamang. Heeh. Kumaha teh caritana? Biasa, urang teh lihat liriknya di toko bajunya. Oh, toko baju. Jaga teh pan sok awewe. Gitu teh. Ya ngawanikeun diri gitu. Kenalan. Nuhun keun. Ka harta mah keur ieu non usum BlackBerry teh. Ya, BlackBerry. Pinya dong gitu ya. Pinnya gitu. Jadi urangna selalu mere perhatian ka manehna. Eta pas pertama kali ketemu ngajak sasalaman atau pisbam? Langsung ngajak tawuran. Nyeger aing teh. Oh gitu, jadi penjaga toko. Ya toko. Oh jaga toko, terus Mamang kadinya kenalan. Terus pas diajak kenalan, kumaha langsung daekeun atau? Oh nyantol langsung iya nya ampura teh lancang gitu waniana minta itu naon cenah urang tekan cenah yang butuh batur siap ya gitu kok jadi urangna terus merhatikan eta gitu jadi udah makan belum anjay lebay. Tapi halus carana sopan. Maaf lancang tuh. Iya bener. Sama apelan tuh ujung mentapkeun dong. Itu langsung kerasa kabi, wah anjing saha mana karek mabuk tiba-tiba. Atawa kieu jurusnya nya ieu. Nah. Misalkan urang teh ya ka konter HP dan jagaan guys. Naros kan teh aing WA masih aktif gitu. Masih mana tuh itu tak gitu sekian. Gitu. Paribasa. WA masih aktif. Masih. Playboy si Mamang teh. Oke. Playboy. Tapi geus 2 tahun dia berarti kabogoh nu kasabaraha ieu? Iya. Selama ieu bobogohan geus sabaraha kali? 4 kali ini kaopat. Nah mudah-mudahan ini jadi yang terakhirnya. Entong ieu bae geus ieu bae. Soalna bageurna ka bina-bina eueuh dijigana lamun lepas oge kumaha nya kanyaan teh sarua kanya indung ka abi. Oh. Gitu. Pengganti indung, ngerasa pengganti indung. Yang mudah-mudahan di jodohna nyamangnya. Ya, mudah-mudahan lancar gitu kan nepi ka kawinna Mang. Amin. Pertama kali bobogohan iraha? Pertama kali SD. Oh SD kelas 5. Aing ge SD. Kelas 5. Kelas SD geus apal. Aya pindahan murid anyar. Ada yang baru nih. Ada yang baru. Pindahan murid anyar, terus di deketan. Kita
Sekelas berarti. Kada tuh macam-macam abi dia juga hiji. Anjing. Anjing langsung ancaman eta. Menang sabaraha lila bogohan. Teta nepi ke kelas 2 SMP. Oh, Oh, lumayan. Cuman orang tuanya yang tidak mendukung. Oh. Sang cahaya. Karena ada ketemunya anggap aja lain jodohna. Nya. Jadi putusnya gara-gara tidak dapat restu orang tua. Ya kan SMP keneh, mang rek direstui kumaha. Maksudnya teh kan omonganna gitu cenah bisi sangsara hareupeuna baik gawe naon. Oh, ngomong gitu. Oh. Ngadangu eta berarti Mamang langsung mutuskeun. Henteu nya ngajauhan rada anggang gitu Oh. Mundur perlahan teh. Kunaon sih cek kumaha teh ayeuna mah tiis. Henteu teh nya biasa wae curang gitu. Oh, mundur teratur. Mundur teratur. Kan namun misalkan dilangsung ku mah aduh karasa nyeri hati teh kos karunya gitu. Jadi lalaunan we. Oke. Tapi alhamdulillah nu aya namanya. Eta nu pertama eta nu kadua. Nu kadua. Heeh. Nu kadua mah sebenarnya di pasar sih di pasar. Biasanya di pasar. Cuman nggak sakaredeung. Ya gitulah. Aya nu bogoh ka duitna. Oh. Gitu gua. Ya, nu ieu paling bager man ayeuna. Dia tara loba pamenta justru manehna kemarean. Gitu. Ya rezeki eta teh Mang. Alhamdulillah. Boga pasangan anu ngarti teh. Tah eta euy. Guys. Bener. Jadi ieu mah ya buat para penghuni anu jomblo keneh ulin ka pasaran. Tadi jeung mamangnya seserau di pasar. Oke, aing di pasar sabaralila. Ibu-ibu we marake ieu legging subuh-subuh pasar. Bener lamun subuh-subuh ka pasar. Ibu udang sare cibeut gencan geus belanja pindang mah. Ya itu mana tong neanganna tong ibu-ibu teh. Udah aya teh budak ngora nu ka pasar. Pindang atuh. Bobogohan jeung pindang maneh. Tah mata urang lamun di pasar mah mang resep lamun herek lebaran. Soalnya nu ngarorana ngari lu balanja budak-budak. Oh nya bener. Tah ieu saha sok kitu. Dalam mun sapopoe mah nya indung naon nu balanja. Biasanya kan anu kuliah atau anu sakola lalibur kan ngedak lebaran mah. Ayo baturan mama belanja. Resep lamun rek bulan puasa rek lebaran ka pasar. Nah, hati nu hanyir-hanyir anu herang. Eta ini biasana mama nama dagang daging ya. Ya baheula tuh budak tukang daging geulis. Kan sia macam-macam dicaca gak Dijaga lah asli. Aya di bulan jadian di bulan naon jeung nu ayeuna? Bulan April. April kamari teh 2 tahun. Oh, beres anniversary berarti teh. Antah. Biasa we atuh. Kumaha? Biasa tara gituan maksudna tara Aya anniversary. jadi tidak mau jadi tim alay euy. Anjay bener. Tim aku rocker. Namanya tuh rocker anniversary ya. Aing eta mah. Merasa kesinggung wae anjing. Aing kersensi. Justru orang kita jadi bisik manehanana era gitu. Jadi terlalu menonjol. Iya. Ih orang Majalengka oge. Orang Mandalika. Orang Majalengka oge. Tetangga deket berarti. Tetangga desa. Oh, deket tuh. Apel teh jauh-jauh teuing gitu. Nggak enak kali imah namun pak motor. Pan lumayan jauh tetangga desa nanti. Kudu kanu motor. Nya da aik anu sapatu mah nya lami. Tuh angkat jam 2 datang jam 6. Kaburu ngoprot aing. Kesa ngrek ngapel rek kumaha. Tapi nya terkadang manehangan sok nyamperkeun ka rumah. Iya. Mang cenah rek aya ieu non ayeuna teh rek aya rilis sesuatu. Rilis sesuatu. Nya lah. Rek aya project. Rek launching mini album. Cuman can kelar 2 lagu deui. Oh, rencana mini albumnya seberapa lagu? 6. 6 lagu. Oh, karek aya 4. Naon wae laguna? Laguna nya percintaan, terus tentang ya kehidupan. Aya lagu anu tentang urang sorangan. Aya Naon judulna?
Judulnya perasaan. Perasaan. Eta ngomongkeun tentang Urang ya kunaon kieu kita teh jadi atur nuhun ka orang tua terus bisa narima anakna kos ieu gitu kan. Ngajarkeun sagala hanteu gitulah. Itu. rencana rilisnya iraha? Iranya secepatnya lah. Secepatna. Tahun dia berarti. Tahun ieu. Insyaallah tahun dia nya. 2 lagu deui kan, Mang? Balagu deui. Bisa rek nyumbang lagu mah. Oh, aing 25 lagu boleh. Siapa main gitar we teh belul aja. So-soan 25 lagu. Eureun Mang saya gara-gara leungin pateuh. Kayak Mang ngadongengkeun terakhir lagu si Mamang. Emang urang hayang naha Mang kepikiran hayang nyeun mini album? Nya mini, we nya Mang nya mini heula. Negara kede. Nya maksudna aing mah padang. Jadi main nama perkenalan lah. Nah itu main launchingna itu perkenalan untuk waka loba lagu gitu. Nah soalnya ya lagi ngeband cuman bubarna ke teh mungkin panggungan ke karena Covid-nya gitu. Jadi aya pertama nitah reguleran di Kape di mall. Oh, di mall. Nah, gitu. Jadi tiap malam minggu, hari minggu sore jadinya meureun penghasilanna teh lumayan, tapi da komitmen tim mimiti ngeband teh jadi hayang terkenal ku hasil karya sorangan. Oh, lain mawakeun materi batur nya. Lamun reguleran mah lagu batur Lagu batur gitu. Urangnya ya nanya gitu kabar urang teu di jalur ieu euy. Tapi cenah mending kieu wae. Awing mah moal kitu teu bangga. Cenah nya kitu-kitu wae. Nya. Era gitu. Lebih bangga bawain materi sorangan. materi sorangan nya. Gitu goreng harus oge da sorangan. Tah ieu opat lagu teh laguna dibikin ti iraha? Apa di zaman baheula pernah genjang-genjang nyeun lagu pas saya narek nyeun mini album bener orang boga lagu tahun-tahun heubeuh gitu. Nya kakarik sih anyar-anyar. Oh anyar-anyar. Setahun ke belakang lah ya. Setahun ke belakang. Oh setahun ke belakang digarap tah opat lagu eta. Bikinan sendiri atau jeung barudak? Aya partner anu saband tapi manehna nu gitaris hiji eta minta tulung ya. Ya instrumenan ieu lirikna ieu gitu. Oh. Musik lirikna ti Mamang sorangan. Parasina musikna kuas kieu. Tapi genre rock oge. Roh. Ini juga Axl Rose gitu juga GNR. Nya. Ini menarik ya orang Penasaran juga. penasaran. Mang bisa mau kan hiji we? Mawa non. Mawa kai. Mau muning, Mang. Mau lagu. Lagu Mamang. Boleh. Boleh. Silakan, Mang. Lagu Nu mana we? Nu perasaan mah. Perasaan. Nu perasaan tah. Bismillah. Bismillah. Apakah pantas aku begitu? Apakah pantas aku begini? Sudah seharusnya berdiam diri. Akulah orang yang tak berdaya. Terima kasih ibu, terima kasih ayah. Kalianlah orang yang sabar, telah merawatku selama ini, mengajari aku memahami segalanya. Ingin rasanya merasakan layaknya seperti orang lain, tapi aku tak bisa.
Aku bersedih, sudah seharusnya takdir begini. Dan aku sadar bahwa kehidupanku tidak seperti orang lain. Anjay. Five Nights juga non musik 80-an aja. Sedih aing ngomong. Eh? Sedih, aing jadi inget kolot. Bener. Kan kakolot. Ya, ya. Ya insya Allah ke ieu bakal aya di mini albumna Kang Zaki Rose yang bakalan dirilis insya Allah di tahun ieu nya. Insya Allah. Nungguan 2 lagu deui kayak tungguan nyawa-nyawa di Spotify aya. Iya, we. insyaallah. Doain ya. Mang Zaki atur nuhun pisan tos Sami-sami. suming ka dieu. Mudah-mudahan segala rupina dilancarkeun mang. Amin. Amin. Rezekina, boh jodona nya tadi mudah-mudahan sareng si teteh nu bager tah. Ya betul. Betul dan apa namanya Ima jadi non ngerti jadi pelajaran pisan ke urang gitu bahwa keterbatasan teh tidak membuat kita harus berdiam diri, coy. Tong ngaranggur goblok. Bener kudu panjang lengka anjing lalaki mah teh kabeh kudu bisa diusahakeun. Bener teh Bang ya? Aya nu rek disampaikan ka nu nonton? Aya. Silakan Bang. Apa ya? Tetap semangat lah dan jangan lupa bersyukur. Itu adalah keindahan nikmatnya hidup. Yang bahagia mah ya, tetap bersyukur. Ulah loba ngeluh. Isin kuno loba nu aya kene leuwih nu butuh gitu. Kuno butuh. Aku masih ngomong teh mah hese. Tong ngomong ngeluh. Isin era kuno leuwih butuh gitu. Selagi urang bisa laksanakan. Eta. Ulah ngedul. Ini ulah ngedul tah. Ulah ngedul. Kudu loba bersyukur, tong loba ngeluh, era kanu leuwih butuh. Atur nuhun mang. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Kang Zaki Rose.